lamun dimasak kieu geus pasti meakeun sangu sabobok. Cung anu di lemurna usum peuteuy. Di atah wae lieur ayeuna mah urang pasak. Bumbuna make bawang beureum sing loba, make bawang bodasna 2 siki, cengek, tomat, jeung teri medan nu laletik. Tah ayeuna mah urang gorengkeun heula terina sing nepikeun ka garing make minyak saeutik we besti. Pan engke si minyakna dipake ngaosengkeun kitu. Tuh lamun geus gararing kieu mah jai tetong poho tadi si terina teh kudu dikumbah heula nya soalna asin lamun teu dikumbah. Tah ayeuna asupkeun bawang beureumna sing rada loba bawang beureumna teh terus dibeulah dua ulah diiris-iris beulah dua we galalede kitu besti. Bawang bodasna 2 siki. Asupkeun bawang beureum, bawang bodas jeung peuteuy bareng ngarah layu si peuteuina. Tah lamun geus rada layu ayeuna asupkeun cengek terus bumbuanana make pecin we jeung kaldu tong diuyahan deui da asin tina teri. Make gula bodas saeutik tatong poho ieu tarasi saeutik we tarasina besti ngarah seungit. Tuh pokona mah kusang kaseng ieu mah yakin meakeun kejo besti. Tah ayeuna terakhir asupkeun tomat jeung teri anu meunang ngagoreng tadi. Kusrang kasreng geus we ieu mah meakeun kejo saboboko teh nyaan besti. Teu kudu nu aneh-aneh ieu mah jeung sangu haneut oge ieu hungkul geus ngeunah pokona mah. Tah nu di lemurnya ayeuna keur ararusum peuteuy mararupu peuteuy pan liurnya adahar peuteuy teh tong di atah wae ayeuna mah dimasak jiga kieu graso. Tuh tingali diawurkeun kana sangu teh ieu mah diapei ngeunah pokona mah. Boga baturna tempe mendoan isuk-isuk ieu teh besti teh jeung nanaon ge sabenerna mah ieu mah geus ngeunah. Komo lamun ditambah jeung kurupuk ieu teh heueuh eueuh deui kurupukna. Patkeun ka blowok deui ieu si cikal oge tingali kabitaeun cenah ibu apa itu meuni enak jigana teh. Enak sok cekeng teh gerasaan mungeun deui besti peuteuyna mah hayang eta cenah terina tah ngeunah jigana teh digalikeun kana sangu. Geus dihuapan sakali teh nya kalah kadeudeuyieun tuh atuh mending ngaganggu aing mah keur dahar teh. Enak cenah enak Bu akhirna mah manehna ge miluan we dahar geura besti. Kabitaeun tapi didedet-dedet dibere peuteuy ku urang mungeun. Dititah ngasaan hiji ge mungeun. Urang mah baheula ti leuletik teh geus beuki da peuteuy jeung jengkol teh. Barudak ayeuna mah da armung teuing kunaon nya eta oge teri kakarang daharna teh.